Ya. Ya, sekedap pangitan Sip Kuring sejak ngabuka kedoknya dina waktu ayeuna. Anu tadi sengaja abdi teu memperkenalkan diri tadi mah gitu. Keun we da kege kasampeur tadi mah bade abi bade buka kedok da abi saleres nama angkat ibu Mika dia teh tujuanna bade bagian tugasna teh bagian manggil anu sok nyawer, ngajakan anu sok joget gitu. Ternyata datang ke sini harus jadi protokol, ya gak apa-apa cak abi teh lah gitu. Apunten anu kasuhun mata tangtosnya saudara Pak Ustaz Asif nah cenah meureun dieu teh pembawa acara teh meuni caheng cenah meureunan ngobrol teh sabolong bentor teh kitu hapunten anu kasuhun tina sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana kitu nya pamugi sagala rupina teu ngirangan kana sagala rupi maksad sareng tujuan anu ku urang dilaksanakeun dina waktos ayeuna utamina di keluarga besarna Saibul Hajat. Salah nabi mah tugasna ayeuna bagian ngolo urang sinang palai anu osok joget gitunya anu osok mekelan MC nah ayeuna diajakan ku abdi ya etang-etang tabis pangbagia sakumaha tadi parantos diuningakeun ku pangaresna Bapak Ustad urang teh nya sok sanaos ngalaksanakeun atanapi nuju ngajaan teh ngadugikeun hukum adat atanapi tata cara adat budaya tapi urang teh ulah tebih tina hukum syariat atanapi kapungkur mah aya buhun aya syara cenah teh kitu nya mangga wilujeng Pak RW aturan wilujeng menikmati tah ayeuna ge sapertos kieu sataasana Sim Kuring jingkrak-jingkrak oge ngahaleuangkeun lagu-lagu favorit atanapi lagu-lagu anu nuju viral ieu ge etang-etang urang negerakeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang sadaya dina waktos ayeuna tiasa patepung lawung pamrok nyongok patepang wajah tiasa ngalaksanakeun silaturahmi pamugi silaturahmi masing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Tah urang buka heula sataacana lagu-lagu anu nuju musim ayeuna ieu mah etang-etang nagarakeun rasa syukur. Urang kasakeun dina laguna Amparan Sajadah. Ya, nagarakeun rasa syukur ngalangkungan hari ring dangding ya nya dina Wanda Pop Sunda. Kepada Toki Mobolir almarhum Bapak Haji Darso Hendarso. Satu acan aya pamunut hikmah diri. Dina Amparan Sajadah abdi sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya dina Amparan Sajadah abdi sumujud pasrah tunduk panghampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati daya deui panglumpatan daya deui pamuntangan mu Allah Pangeran abdi Pangeran anu sajati sore kapayun Amparan Sajadah kawan kasadana nyarangan anu nuju tuang leut wilujeng menikmati hidangan pamugi aya dina kanikmatan oge kedua mempelai masing aya dina kabagyaan rumah tangga nasi aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina Amparan Sajadah
pasrah gagas. Pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati. Dina parang sajadah abdi sumujud pasrah. Mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati. Taya deui panglumpatan, taya deui pamuntangan, mung Allah pangeran abdi, pangeran anu sajati. Ya Allah ya Robbana anu maha kawasa, menyiptakeun langit jeung bumi katut sagala eusina. Ya Allah maha agung tempat aku mundut pitulung. Gusti pangeran abdi, pangeran anu sajati. Rumah sa abdi masanes ahli surga, nangil teu kiat kuseun neraka. Rumah sa abdi majalma anu resep midamel dosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Ghafur hapunten abdi. Satacana panginten sambil persiapan kanggo acara sawer panganten upami parantos rengset tuang urang laksanakeun acara sawer. Ka tempo acaan ngalangkangan cerita nu maksa datang. Ieu hate teu beunang di sisi lihan, beutik telat ku anjeun aduh junjuna. Kembang asih nu mangkat wigarana hati, bodasnya cas gambaran harapan suci. Kan hajatan cinta urang kahalangan, dina harima lamun kudu pepegatan. Dewasa montea kudu papisah, geus kapalang gede mati geus kapalangnya. Dewasa pun kudu ngelasan rasa, dalam dikumaha urang sinang palai ari geus ieu kuduna. Saestuna diri teu
bisa kumaha sapatatu bari saya mamalana ieu hate esedi ubahanana daru masa boga rasanya di cinta kumaha urang pamoyana alah Bapak RW sor atuh Pak RW gerak payung tuh balebat geuning geus katempo caang ngalangkangan cerita nu maksa datang ieu hate teu beunang di sisi lihan beutik belah ku anjeun aduh jungjunna kembang asih nu mangka ligarana hati bodas nyacas gambaran harapan suci dan handakal cinta urang kehalangan penerima lamun kudu pepegatan dewasa muntea kudu papisah geus kapala dede hati geus kapalangnya dewasa mun kudu nelasan rasa dalah di kumaha geuning geus kieu kuduna dewasa mun kudu nelasan rasa dalah di kumaha urang sinang pala ari geus kieu kuduna ieu jungjunna iya tadi jadi olohok nah cenah tadi mah bahasa nuju pembawa acara cenah anggun cenah ari ayeuna jadi centil urang langsung we pengen sambil dipersiapkannya kamu acara sawer buat tim wedding atau tim rias kamu acara sawer serta acara penginten sambil ngantos persiapan acara sawer orang kasangakeun khusus di Obos Sinang Palai hoyong laguna Hikmah Diri bade ayeuna diputerna sok mangga ayeuna lah mending mung amprok ya Hikmah Diri ya spesial kanggo Obos pokoknya mah update ajan kenalan ke di luhur panggung lah kenalan nama pokoknya buat Obos semua dari Sinang Palai hoyong laguna Hikmah Diri langsung dibagiakeun pangitannya keluarga besar pangantin pabeget di Sinang Palai yang laguna Hikmah Diri
baturan pangeran susah senang pasti datang eta hiji bahagian moal bisa dihadang. Naon anu karandapan ngalakon kahirupan kaberi kajerian dina awal bangin ditan lamun dipikir mata gerikana batin sagala tarekah nu dilakonan tapi kunaon geuning buktina itu salah ieu lain gampang metik hasil perjuangan iwati sabar pinuh kayakinan da geuning bukti keur hikmah diri pilih tepat pilih sujud syukur ka pangeran tina rupikan nikmatan jeung kebahagiaan teh kekayaan yo mangga bos kapain bos sedatan acara sawir ditaros ya ditaros apa gitu heula atos aman sadayana atos kami mah kata joget we anu jaki oge pilih bade joget heula mangga kunaon we lah bebas nyawer mah teu kada ku artos wae bade ku es jeruk bade ku beas ayo bos goyang bos naon anu parandapan ngalakon kahirupan kaberi kajerian bangin kita lamun dipikir mata kerikana batin sagala tarekah nu dilakonan bos bukti geuning buktina itu salah dia lain ayo bro ada saat joget masak untuk asa-asa gampang ketik hasil perjuangan iwati sabar pinuh kayakinan dan geuning bukti keur hikmah diri milih tempat milih sujud syukur ka pangeran dina rupikan nikmatan jeung kabagjaan lamun dipikir mata kerikana batin sagala tarekah nu dilakonan
gampang ketik hasil perjuangan jiwa sabar pinuh keyakinan perjuang untuk-utan dan geuning bukti berhikmah diri milik tepat pilih-pilih sujud syukur pangeran dinarupkan nikmatan sujud syukur ke pangeran dinarupikan nikmatan bosinang palai anu bager anu sayang soleh rajin menabung dan tidak sombong pokoknya segala bisa daya cawadin jaga pajak spesial namanya Paratos Kasangakeun dari Bosinang Palai tapi ternyata tidak maju ke depan. Aku tidak tahu mungkin akan di TF saja ya gak apa-apa ya sawer siap tak ina pangitan aduh jadi kita hari ngajegang tugas ya saring sena pangitan etang-etang pemanasan abdi di dia we atunya mandunanya teu sawiasnya kumargi badannya cuma satu jadi kalau dibenyeng ka dia nanti aku begang di jalan ya saring sena acara anu paratos dilaksanakan seperti tadi abdi tak acan nutup acara da ieu pameng sajanten ku nyalira janten kieu we nutup mah ari rengsenya dati kawit acara pembawa acara Seren Tampi tak ayeuna panginten urang majeng heula karena foto keluarganya untuk foto keluarga yang pertama dari pengantin wanita atau di pengantin istri atau siap sadayana oh ti pameget heula oh kanggo pengantin pameget di keluarga besar pengantin pameget kanggo ngalaksanakeun foto bersamanya ya urang persiapkan wae panginten kanggo keluarga besar Bapak Endang Pangauban mangga leres di keluarga besar Bapak Endang mangga supados nyaketan ka pelaminan kanggo ngalaksanakeun foto bersama acara ieu urang rengsekeun hiji-hijinya supados abdi teu naon disebutna teh anu gencang aya bahasa Sunda mah teu ka ditu ka dieu perhatianana atawa napi emutanana supados rengse heula tuntas. Oh, maaf atuh ya. Nu ieu heulanya. Oh ya, di keluarga besar pengantin pameget, panten urang panggil wae kanggo Ibu Dewi di keluarga sanesnya. Di keluarga besarna Ibu Niki, Bu Niki. Sok mangga. Ibu Niki kanggo mendekati ke pelaminan untuk melaksanakan foto bersama. Awatos menten ari tipa maget emang kada dipayunkeun heula bilih aya nu aya kegiatan deui. Saparantosna keluarga Bu Niki persiapan kanggo keluarga Bu Lilis. Persiapannya kanggo ngalaksanakeun foto bersama. Agen pangitan anu ngatur mah di ditu nya Teh Heli dipalih dinya we Teh Heli nu ngaturna nya. Ame abah teu ka ditu ka dieu. Terus jelas abah oge ayeuna katawis kusadayana oge tadi pembawa acara serah terima. Ayeuna acara manggilan artis atau napi manggil anu nyawer berarti tos 2 garapan abdi ayeuna. Lamun aya jalmi ngagarap 2 garapan berarti kengeng 2 amplop karena amplop wae. Nya jelas atuh eta mah. Wios amplop teh kudu 2 hiji we. Nya ngan isina 2 eun. 2 naon cing? 2 bulaneun. Ya, saparantosna keluarga Bu Niki dilajeng ku keluarga Bu Lilis. Salajengna persiapan kanggo keluarga Bu Titin.
Hah? Oh buah hajah tutin mah hapuntennya bilih lengkap dalam memanggil. Apa sayang? Ya nanti ya. Keluarga besar Bapak Ade Kalong kali Ibu Popon. Anu mana? Keluarga besar Pak Ade lewat mic ya. Tolong buat operator kasih itu buat studio 1. Saya dia menyemungnya ya. Saparantosna keluarga besar Bapak Yana nu ngalaksanakeun foto bersama mempelai. Habis kusim kuring keluarga sana tak acan. Lajeng keluarga besar Bapak Endang anu mawi gelis ulah sang saya cinta akan muare kudara supaya abi mah latah mun aya musik teh sumpah tos diikrarkeun mugi wae tong disapirakeun tuk nembo itu isi akang bener cinta akang benernya cinta akang lain cinta pulasan yo kebon luas lautan luhurna gunung manglayang moal turun ku akang baris di sorang bikin ciri bukti cinta anu suci mugi wae nu geulis salira nampi prageralisakeun akang nanti waleran cinta tiajeun. Yo masih bersama Bisma Salpitan yang di jejeran teh Emoy ya Eli Gemoy. Oke salam baris sarengan salam sawios biduan artis salam baris sarengan artis cilik yang sekarang sudah maju dewasa ya. Sumpah akang tos diikrarkeun mugi wae tong disapirakeun. Oke jadi malah ayeuna akang bener cinta akang benernya cinta akang lain cinta pulasan yo luas lautan luhurna gunung manglayang moal burung ku akang baris di sorang bikin ciri bukti cinta akang anu suci mugi wae nu geulis salira nampi akang nanti walaran cinta tiajeun yang di sana luas lautan luhurna gunung manglayang moal burung ku
akang baris di sorang